lama budak rahet gudawang baloboran ku getih inungna jadi dokter lumpat pipiran imah nyokot daun babadotan gecek ku inungna ciduhan tapalkeun 2 poe garing nepi ka ciduh inung jadi betadin. Lama budak batuk wae penting batuk berang batuk isuk batuk sore batuk deureun-eureun tarane angan dekoksin jeung laserin apotek mahal ka rumah sakit eueuh duit nah ka puskesmas eueuh jeung ongkosna. Lamun budak batuk teureun-eureun inungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cikur ngora gayeng ku inungna geus lemes walkeun kana beueur budak 3 poe pae. Tumanya cager wae. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kenceng siapa nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi allati azaibuha la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-ayah wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai sate acan kusim kuring dilajengkeun hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian ke hadirat Nabi. Mudah-mudahan ku kabarokahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul ke baginda Rasul, iringan sholawat kepada junjunan sadayana nu hadir pada malam hari ini, balik ka imam masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nu keur boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan, anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur baroga hutang katingali orang Cijangkar ibu-ibuna kompak beungeutna beungeut Bang Emok kabeh. Nepi teh ka dia Bang Emok aya nu nginjem ka Bang Emok didoakeun ku aing sia nu nginjem ka Bang Emok paehna teu ngajepat emok gitu. Mudah-mudahan sing kabalalayar hutangna eta numpang tarikna numpang gedena hutang. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan pujian kepada Rasul, warafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikkan suarana, diluhurkan suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah
habibillah. Sadayana salatullah. Angkat suaranya. Ala toha salatullah ala yasin. Angkatkan pandangan supaya dikabul ku Allah bebarengan. Tawassalna wa bil hadi. Sekali deui tawassalna wa bil hadi wa kulli bi'ah ya Allah. Bareng salatullah. Stajib doana ya Rabb. Salatullah ala yasin. Doa Rajab bebarengan. Allahumma barik fi Rajaba. Sekali deui Allahumma fi Rajaba wa balighna Ramadana wa hasil qasidana. Bareng salatullah. Stajib doana ya Rabb. Ala toha salatullah ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan, wabil khusus nu aya di kampung Cijangkar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, tapi tengirangan rasa hormat dan takzim saya. Kurang doakan mudah-mudahan guru-guru kita, alim ulama, tokoh masyarakat, kasepuhan, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, alhamdulillah malam hari ini kurang dihadiran ku Bapak Lurah geus balik ti heula, dan seluruh para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan seluruh warga masyarakat Cijangkar dinangayakeun acara Rajaban, baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran, dibalas Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atuh teu hilap sareng teu poho dan tak lupa eta keneh bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, terhilap kamurang kali. Mudah-mudahan orang sadayana dengan ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan bulan Rajab, keberkahan peringatan Isra Mi'raj, keagungan baginda Nabi, kebesaran baginda Rasul, semua yang hadir dikumpulkan di Allah di poe kiamah di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan lebet kana surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
moal panjang lebar Pak nu kusim kurik tek dibahas daya sorana ge geus rek beak gitu. 2 hari saya terkena serak Pak. Di tanggal 1 Rajab nepi ka peuting ieu berang peuting aing gogorowokan deureun-deureun. Amplop geus menang 3 karung setengah. Teu geus nama ka mana. Tapi saya tanya ya peuting-ting teu. Jawab yang kompak peuting-ting teu. Kuat tapi ka jam 3. Kok nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah. Kita nitah ngaji pamaihan aing atuh cenah. Ceramah nggak usah panjang-panjang Pak, cai saember di esian pinuh teuing caina leber bahe eueuh manfaatna, betul. Nu penting mah sim kuring ceramah orang Cijangkar balik marawa el. Saya ceramah orang dia balik mawa el. Aing balik mawa am. Amal. Amal. Amplop. Apunten Kiai, saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Aya haram jadah doang orang Cijangkar. Ibu-ibuna juring duit kabeh ya. Tapi alhamdulillah sim goreng nete nincak datang dongkap ke kampung Nuaranan, kampung Cijangkar, mungkin yang kedua kali ngan asa kakarak aing seumur jadi mubalik ngaji gigireun sampayan. Genteng sanajan ngaji gigireun sampayan teh mudah-mudahan sampayan di poe kiamah bisa ngomong nyarita di hadapan Allah bahwa orang masyarakat Cijangkar pernah ngagungkeun Isra Mi'rajnya Rasulullah. Sim kuring bunga diundang ceramah ke orang Cijangkar. Kenapa saya bahagia? Panitiana semangat, panitiana luar biasa. Nepi ka berjuang hulu dijen suku, suku dijen hulu, irung dijen tuur, tuur dijen irung, bibir dijen pingping, pimpin dijen bibir, punuk dijen dengkul, dengkul dijen punuk. Kesang badak, kesang letih, kala luar peras keringat, banting tulang, hanya untuk suksesnya acara pada malam hari ini. Dan masyarakatnya antusias kayak Rajaban. Lurahna ngadukung, para kiai na semangat. Nepi ka penting iya orang Cijangkar ngayakeun Rajaban, nepi ka bebeakan, nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang geranginang acih jadi puncis, kebo digorok, mek delekek, hayang dibeberik, manila diudag-udag, ting benang ting henteu sia. Nepi ka sound system disewa, kiai dionang, kori diajakan, terpal diamparkeun, karpet diamparkeun, panggung dijieun, nepi ka kembang batur pararinah ka dieu. Dan nyaho sia menang nyinyum adalah. Ya judulna orang Cijangkar masih cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Nu kadua sim kuring bunga Pak. Kiai di Cijangkar sukses ngabina umat. Ustad-ustadna berhasil ngadidik umat. Tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan luar biasa di Cijangkar. Ngabina, ngabimbing umat. Buktina Pak, alhamdulillah di dieu mah awewena kompak kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu mah. Teuing sia balik di dieu mah. Da sia ku aing kanyahoan nu tara biasa make tiung na ge nyarareng salat. Atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu kudu loba syukur jadi awewe. Lamun haji entis ku Allah dijieun awewe unggal peuting aing sujud syukur ka Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya, betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul. Makanya tolong catat ibu-ibu, kunaon awewe teh dijieun tina tulang sirah ku Allah. Karena Allah nyiptakan awewe bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki, betul. Kunaon awewe teh dijieun tina tulang tak-tak. Karena perempuan diciptakan ku Allah bukan jadi tulang, bukan untuk beban keluarga.
Kunaon awewe teu dijieun tina tulang tonggong? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kunaon awewe teu dijieun tina tulang tangan? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan tina tulang lengan? Tolong catat laki-laki. Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kunaon awewe teu dijieun tina tulang suku? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Tolong catat kaum pria. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, bukan untuk disakiti, lain yang dinyeri. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Tulang rusuk deket jeung hate perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan atuh sia. Aing nepi ka eungap-eungap diangkat-angkat ngejar dong. Ini bener ya awe di Cijangkar mulang dari mana sih ada aing. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, tarorek bapak-bapak di dia. Pak, tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Cicing semua lo pipiluan bapak-bapak. Pak, tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Tuh si bengkok. Awe mah tulang iga bengkok, dilempengkeun tarik teuing potong. Dan dilempengkeun si eta mah bengkok terus. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah, Pak. Hari tadi bentak ngirit najis. Dibentak kenceng teuing gege mau pakaian beri mewek bentar diserahkan. Dasar sia bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa, Pak. Coba saya tanya, orang Cijangkar hayang asup surga? Urusan surga kudu semangat. Sanu nyaho penting ieu doa orang diaminkeun ku malaikat jeung rasul. Saya tanya, hayang asup surga? Tapi asawuh banget surga di dieu. Boro-boro urang kiai wali anu hatena dibersihan tina sifat sirik, pidik, dengki, ujub, ria, takabur. Wali anu hatena dibersihkan dari sifat serakah duniawi, hubud dunia. Wali anu hatena selalu usul di hadapan Allah. Wali anu diberi kemuliaan berupa karomah ku Allah. Wali masih gogorowokan harapan Allah. Cek wali, ilahilas tulil firdaus ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali tidak pantas masuk surga. Atau komo orang Cijangkar, komo iya, komo itu tuh, komo iya no ngomong. Apalagi saya berbicara, wali tidak pantas masuk surga. Tapi malam hari ini saya berdoa, ya Rabbana, dengan keberkahan orang Cijangkar ngayakeun rujuk rajaban, dengan keberkahan nabimu, dengan kebesaran nabimu, dengan keagungan nabimu, dengan keberkahan silaturahmi dan tolabul ilmi, ya Rabbana, jadikan ieu kabeh nu hadir penting ayeuna dicatat ku Allah menjadi ahli surga. Saya tanya, surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Catat Bu, surga teu disimpen ku Allah hana pendampa suku malaikat. Saya belum pernah menemukan hadis anu nyaritakeun aya surga diteuneun hana pendampa suku Rasul. Surga ku Allah teu disimpen hana pendampa suku Nabi. Allah teu neuneun surga hana pendampa suku wali. Allah teu nyimpen surga hana pendampa suku kiai. Allah teu nyimpen surga hana pendampa suku santri. Tapi Allah ngahargaan awewe. Allah menghormati perempuan. Allah menghargai jasanya dan perjuangan ibu. Hadis sahih yang menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga yang agung, surga yang mulia, surga yang suci disimpan ku Allah hanapeun dampal suku ibu-ibu. Entong ditempoan nasi eta jadi kikiruan atuh. Ke barudak balik teh kokoreh kana cokor itu. Mana surga mimi, surga. Seginungna coba tempo ku sia. Budakna bingung, ya surga barulah kieu atuh.
bari hideung bau asyum rorombeheun eta rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana piraku perpecahan antar suku kamari ge tetangga aing rorombeheun datang ka dokter dok hari ka dokter mah jelema teh tara sopan tara nyebut wa dokter mang dokter tah kabeh ge dok eta teh lamun dokterna hiji lamun lobaan mah ngajajar dorok dok nah jadi kos kurupuk kata dokter dok ada apa bu saya punya penyakit dok penyakit apa merombeh coba lihat bu tuh dok belah-belah kayak galengan cek dokter itu mah obatnya gampang apa dok menggusruk nanti juga mencager jadi obat merombeh menggusruk al jannatu tahta aqdamil umahat surga yang agung disimpan ku Allah hanapeun dampa suku indung artinya kariduan Allah disimpan dina keriduan seorang ibu. Makanya saya titip pesan ke orang Cijangkar bil khusus kepada para pemuda dan pemudi dan anak-anak umumnya ke warga masyarakat Cijangkar saya titip pesan hei orang Cijangkar tong macem-macem siakan jadi indung lidah ibu itu tajam tidak ada doa yang mampu menggetarkan aras Allah kecuali doa indung ke anak tuh doa yang mampu nembus 7 lapis langit kecuali doa indung ke anak dan tidak ada doa yang paling tinggi derajatnya di mata Allah hanya satu doa seorang ibu terhadap anak seorang waliullah dari Yaman Al-Habib Salim Asyadiri beliau pernah mengatakan dalam kitabnya darajatna doa inung kana ngaleuwihan doana 70 wali kutub makanya he orang Cijangkar silakan cari olehmu arek doa Habib nu mana arek doa abuya nu mana arek doa ulama nu mana arek doa wali nu mana rek doa ustad nu mana rek doa ajengan nu mana rek doa dukun nu mana tidak ada yang sanggup melebihi doanya seorang ibu terhadap anak doa inung ke anak masa cidu metu saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan boro-boro doa bener nak doa salah nak dikabul Allah lamun ayah inung kalepasan ke anak saking penyeri hati cek inung nak jang balang saksia catat bah saya berani bersumpah dengan nama Allah demi Allah lamun eta budak can nyuuh minta hampura ka inung nak memeh pae sia kudu ngalaman balang sakeul lamun cek inung nak ka anak na jang cilaka sia saya berani bersumpah dengan nama Allah wallahi billahi wa rasulih lamun eta budak can minta ridho inung nak memeh pae sia kudu ngalaman cilaka heula jangan main-main dengan doa seorang ibu. Dina kamusna jelema sukses jelema nu nganyeri inung bapak dina sejarahna jelema nu berhasil di dunia orang yang menyakiti hati orang tua silakan kalian baca sejarah buka biografi orang sukses di zaman Nabi Adam nepikan detik ayeuna jelema sukses berhasil bahagia adalah orang yang mengabdi dan membahagiakan kedua orang tua mentang cek orang Banten makang jelema nu doraka ka inung bapa maka luhur moal sirungan ka handap moal akaran lamun dileuweung kayu dangdeur lamun dilemur kayu ranu dipake pamikul bengkung dipake pamengkeut bingkeng dipake suluh terwai-wai acan mantak lieur kanu niuk paling jago di jeuntar umpah di lur dicekek di handap ditincak paling hebat nincak di kotok eta jelema nu tukang doraka ka inung bapa hayang sukses kuncina inung bapa hayang berhasil kuncina inung bapa hei anak-anak kalian ingin cerdas kuncinya adalah orang tua ridallah biridul walidaini kariduan Allah tergantung kariduan nu jadi inung bapa kolot maletahna seukeut tingali kolot baheula kamu baran anak teu kudu make dokter daletahna seukeut beladak budak tidak perkana tiang listrik benyo sagede bola kasti tara diubaran ku dokter nyokot teh buk inungna gosok-gosok benyona bari manja bismillah 2 jam kempes bener teh ayeuna marek diubaran ku buuk kumaha sia buukna rareuweuh baheula mah budak nyeri panon sakit mata can pernah neangan insto jeung pisin dokter mata mah mahal diletak ku letah inungna nyokot daun seureu asupkeun kana cai cacelakeun kana panonna bari maca bismillah 3 jam sager betul
Baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih ayeuna mariwu kudu ka dokter 24 jam minta dijahit. Baheula mah budak raheut gudawang balaboran ku getih inungna jadi dokter lumpat pipiran imah nyokot daun babadotan gecek ku inungna ciduhan tapalkeun 2 poe garing nepi ka ciduh inung jadi betadin. Baheula mah budak batuk wae penting batuk berang batuk isuk batuk sore batuk deureun-eureun tarane angan dekok sinjing laserin apotek mahal ka rumah sakit eueuh duit tak ka puskesmas eueuh jeung ongkosna. Lamun budak batuk deureun-eureun inungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cikur ngora gayem ku inungna geus lemes walkeun kana beueur budak 3 poe pae tumanya cager wae eta mah panyakitna parah paru-paru basah teu naon hubunganna cikur jeung paru-paru. Baheula mah budak asup angin nyeri beuteung tarane angan diapet jeung dialet tolak angin mah teu warawuheun antangin ge can aya. Lamun budak asup angin nyeri beuteung inungna jadi dokter lumpat ke dapur nyokot minyak tanah inget teu bah. Baheula mah nyeri beuteung teu ku minyak tanah da aing ge baheula keur leutik nyeri beuteung inung simkuring lumpat ka dapur nyokot minyak tanah usapan beuteung ku minyak tanah untungnya beuteung aing teu diduruk minyak tanah. Bari diolesan ku minyak tanah teh bibirna teh ngajampe jampena ge lain kulhu lain palak binas lain ayat kursi lain sholawat batis sito sholawat nariyah sholawat umi sholawat fatih sholawat istighosah sholawat makbulah. Baheula mah jampena ge jampe kolot baheula doana ge doa orang tua dulu lamun urang Cimande mah jang jawokan tapi awas hai orang Cijangkar ulah ngahina jang jawokan jangan menyepelekan jang jawokan naon sababna Allah teu ningali jampena tapi Allah ningali inungna anu hatena tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak anu cai ketubannya pernah mengalir deras di waktu melahirkan anak anu cai getihna ngocor can dibayar kudu jadi anak anu cai susuna 2 tahun disedot gratis kudu jadi anak cai panona pernah maruragan gara-gara ngadoakeun anak. Seorang ibu yang hatinya tulus yang tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta ibu terhadap anak bari diusapan teh ku minyak tanah cakakak teueuh inyuk talina di dahar di beuweung hitut jadina brot gitu cager jadi beuteung naon sababna letahna jawab yang kompak letahna naon sababna letahna seukeut sabab loba jigong jikir nggak semenit jauh-jauh jikir karena jigong kunaon kolot baheula letahna seukeut sabab loba kunaon kolot baheula make loba jikir baheula mah eueuh nu ngaganggu zik bantuan bu baheula mah handphone telepon Android Facebook Twitter Instagram WhatsApp YouTube TikTok lato-lato ini ganeng lato-lato najis mas genep gue ngelato-lato di pek-pek lah baheula mah eueuh TV ge hitam putih bener teh bah urung nageun make listrik make aki mun aki narek beak teh kamarna teh nyiut teh acara TV teh baheula mah nganukur hiji TP eueuh deui mentak TPRI mah kiai teh ngaruksak umat Islam arek ngaruksak kumaha jam 8 hurung jam 10 paeh deui jam 10 hurung jam 12 paeh deui. Ayeuna mah acara TV teh geus rupa-rupa banyak acara televisi yang menghancurkan umat Islam betul acara TV loba nu ngaruksak umat Islam betul acara TV loba nu ngancurkeun umat Islam betul bahkan banyak acara televisi yang mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam acara TV teh jam 1 nek jam 1 teureun-eureun bah acara geus rupa-rupa bah TPRI, ANTV, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT Uci, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, RT Wahyu, nepi ka RT Badru aya di dinya. Naudzubillahi min loba budak mau ngaji gara-gara tip, budak mau sekolah gara-gara tip, ibu-ibu sia teh salat duha gara-gara masjid kosong gara-gara. Coba aing nanya cicing bapak-bapak, ibu-ibu jawab sing jujur.
aya di Cijangkar lamun subuh berjamaah aya 500 orang eueuh. Cicing ba cicing bo jawab sing tarik beh kadengeun takut cicing berlalaki. Aya di Cijangkar subuh aya 500 orang eueuh. 400 300 orang bu 200 100 50 salaki sia kamarana tuh hes innalillahi. Bu pengumuman mun boga salaki jam 5 hes kene wae cek aing mah nyokot termos leong jangan sia gablek salaki tara salat subuh. Memang kadang-kadang sholat subuh ini sholat yang paling memprihatinkan, Pak. Di lemur aing ge sarua gitu. Resepna ge aki-aki. Jam 4 kuculuk-kuculuk aki-aki, 11 celana hejo, 11 celana beureuh. Geus kolot mah boro-boro sholat make senal teu bener. Canapi canaon ka masjid beledak tidak gor kana kaca. Pingsan 2 jam teu udang-udang. Da sia nu ngarorana molor wae teh. Coba hujan girimis, coba poek lampu, pon mati listrik. Aki-aki hudang tina pingsan, asup ka jero masjid, kulo trak neangan mik, ke dasar geus kolot nyaho padahal listrik neangan mik. Benang mikna berai hurung lampuna kabeneran pan aki-aki masuk rajin di jero masjid teh gogorowokan. Bala wargi yana. Ayo gerak kamar rajin. Ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam goblok jam nage paeh di masjid mah jam teh pararaeh wae. Mun mikat manuk piit masuk manuk piit, mikat manuk ku japati nu asup japati, mikat manuk ku cangkurileung nu asup cangkurileung, mikat manuk ku kapinis nu asup nage kapinis. Aing nanya lamun nu adan subuh aki-aki nu asup nage aki-aki truk-truk tiluan CS. Ayo aduh iya imam, iya imam. Mau aing geus didagor kana kaca. Kapalang sanu adan, sanu komat, sanu tidagor, sanu imam borongan sekali-kali. Imam jadi imam borongan, maju ke arah wah akbar. Hati-hati tukang tiluan kompak alam. Aduh punten DKM lamun salat subuh di dieu kos kitu cek aing parekeunna 3 bulan mah. Ngerakeun beres surat Fatihah dengan surat tupang ponok nadah yang buburu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum ma'biduna ma a'bud wa la na'budu ma abattum wa la antum ma'biduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum ma'biduna ma a'bud wa la na'budu ma abat neangan lakum teu kapanggilan. Udah tukang ngas kasal iwala di ira beresna sholat. Sono di tukang di harewosan bah lakum. Hati-hati karak mau lakum dinukum walabdo. Makin rusak cek aki-aki di tukang ngas kapalang amin deui. Diaminan 2 kali aki-aki gengsi ganti suratna Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna poho deui wae inna nu tukang kesel innalillahi we kapalang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditinggali ka tukang aki-aki 3 paeh kabeh. Bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Arek kumaha masyarakat Cijangkar menjadi masyarakat yang gemari pare-pera pilo jenawi toto tentrem kertora harjo. Lamun budak ngora di Cijangkar hanya berpangku tangan saja, tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Baik, dengarkan budak ngora Cijangkar. Subhanul yaum rijalul god. Pemuda sekarang akan memimpin di masa akan datang. Rek kumaha sia jadi pemimpin. Lamun budak ngora di Cijangkar subuh-subuh kerek hesti budak tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Betul. Alangkah indahnya di Cijangkar nu solawatan memeh subuh budak anu adzan subuh budak anu qomat budak. Punten DKM Kiai, kalau memang di Cijangkar aya anak muda anu bacaan Fatihah apa sehat
ilmu tajwidnya luar biasa, dah pernah masantren. Mohon maaf, sekali-kali ulah ngapa budak maramat. Sekali-kali berikan kesempatan anak muda tampil ke depan untuk memimpin sholat subuh supaya aya estafet kepemimpinan di mana ustadz nangis kolot gering mawat aya gantina, baru akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Budak mora ayeuna beda jeung baheula Pak. Zaman urang mah budak mora boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkah guru ngadegdeg, leres teh kan. Urang boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkahna ngadegdeg. Budak mora ayeuna ka ustad beta seuneu. Tatan sorry sana kan. Sakalian jeung rokona goblok ya. Ya kebenaran loba budak mora jeung budak leutik. Catat Pak. Saya berani bersumpah di hadapan masyarakat yang ada di Cijangkar. Nu ngaranna Haji Entis umur geus 42 tahun. Demi Allah, sapanjang inget can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup. Sieun ku bapak nepi ka ayeuna. Daripada aing kudu ngaliwatan bapak aing jalan hareup kajen teu jadi ngaliwat. Beda jeung budak mora ayeuna. Bapana keur ngarokok bari ngopi, hareupeun kolot liwat, cengkat. Tukur kuna balik bapana nangkara. Anu ku dileret sorry beh. Masih mending nyebut nababeh ke bapana bokap. Aya inungna nyokap, aya akina nyakop, datang ninina nyokep. Da eta teh salah inung bapana keneh baheula keur anyar panganten sia mah tuh da bahasa teh sok dilebay-lebay. Anyar panganten mah bapak teh pan ku pamajikan teh dipuja dimanja menikos raja. Anyar panganten mah eueuh salaki dahar di dapur di kamar. Salaki rek ka salaki rek ka dapur teh ulaheun ku pamajikanna ulah bau acup. Nyebut asup ge acup. Anyar panganten maletah awet teh sok ngaredak monokan. Nyebut kancing lesot ge anjing encot. Naon anjing encot ka anjing lesot. Baheula ge sarua abdi Pak keur anyar panganten. Jeung pamajikan teh leumpang teh kuat pake ye. Boga payung 2 usum hujan rek mangkat kaonangan payung teh hayang hiji. Ajeun pas sedak-sedak oge. Majikan nyekelan kana leungeun ka kareket ka genteng leungeun aing nyangir. Lumpang mapai ka lengan rek kaonangan sorodot cupalik gerag-gerag. Eta ngomongna teh cadel eubis. Atuh aing jadi menu cadel anyar panganten. Anyar panganten masa laki ka pamajikan panyebutna teteh, pamajikan ka salaki teteh, ayah, ibu, mama, papa, mami, papi, ami, api, mi, bihun sia kitu nama. Komo panganten anyar ayeuna mah bah. Boro-boro abah geus kolot aing ngorakeun geus teu kaharti. Panganten ayeuna mah bahasana teh geus rariweuh. Salaki ka pamajikanna, mau kemana beb? Cek pamajikanna kesini ai. Ibu nyaho teu sejarah ai jeung beb. Eta teh ngobrol hayam jeung bebek. Serius aing mah. Jadi ayam nanya ke bebek mau kemana beb? Cek bebek kesini ai. Eta sia da ai kan disebut bebeknya najis. Naudzubillahi min. Makana kolot baheula mah letahna seu kunaon make seukeut karena loba zik. Baheula nutuhan pare dina naon? Pak, nutuhan pare baheula dina naon? Nutuhanana make naon? Eta nutuhan pare dina lisung make halu, kolot baheula mah teu lesot dina zikir. Makana pantes parena jadi pare berkah, beasna jadi beas barokah. Saeutik mahi loba nyesa dihakan teu jadi panyakit. Baheula mah panyakit teh paling hebat kutil baheula. Ayeuna mah geus macem-macem penyakit jantung, liver, getih, nararai. Sakitu eueuh tarajean. Itu mah sia lamun getih aya tarajean. Darah ayeuna boga darah tinggi. Tenang, untung ngundang aing ceramah di dieu. Saya kasih tahu obat darah tinggi sekarang sudah ditemukan ilmuwan, Pak.
Jadi darah tinggi teu kudu ka apotek, teu kudu ka rumah sakit, teu kudu ka klinik, teu kudu ka dokter. Obat darah tinggi mah murah meriah, minyak keletik, tapi syarat minyak keletik ulah meuli di Indomaret di Alfamart bisi mengandung kimia. Neanganna kalapa hejo geus kolot. Jadikeun minyak keletik geus jadi minyak isuk sasendok, lohor sasendok, penting rek sare sasendok. Nu boga darah tinggi nginum minyak keletik sampai 3 sendok, insyaallah getih moal naik-naik leueur. Leueur. Sam nyebut cager sia. Leueur jadi getih terek naik sorosor deui arek naik sorosor deui atuh rek kumaha getih teh sosorosodan minyak keletik teh hakana nu apa nu boga darah tinggi molotot goblok mau aing ngadengikeun seueur tapi tenang-tenang doa ul arba'in ka doa il wali 40 orang seperti doa nawali urang doakeun mudah-mudahan boga penyakit darah tinggi penting ieu diangkat penyakitna ku Allah. Penyakit rupa-rupa darah tinggi bahaya urat araraseum atau eta iraha dokter ngasaan urat asap cikiin araramis najis kita menikur rajin atau dokter ngaletak cikiinnya kencing diabetes penyakit gul aneh bahwa lama jelema ngadaharan gula nama gula ngahakanan jelema eta teh gara-garana gulana balas dendam. Kunaon gula make balas dendam atuh siang ngaran gula tara disebut nyeun kopi padahal make gula tara nyeun kopi gula nyeun kopi nyeun teh manis padahal make gula tara nyeun teh gula teh manis we. Jadi gara-gara ngaran gula teu disebut gula ngamuk gula ngahakanan jelema. Makana engke deui lamun memboga penyakit gula ngaran gulana sebut sing tarik neng pangdamelkeun kopi tamahan make. Ayeuna aya penyakit upang berat-berat nasa dunia hati-hati Pak. Ayeuna 17 turunan dah yang teh. Ayeuna aya penyakit upang berat-berat nasa dunia. Stroke. Boro-boro satruk saember ge berat penyakit. Ieu penyakit sa mobil truk. Ajigana kedeung penyakit satoronton jigana. Naudzubillahi min tabaheula mah ibu nutuan pare dina lisung make zikir pantes parena barokah beasna beas berkah saeutik mahi lobanya sateu hak teh akan jadi penyakit bari nutuan pare teh salatullah salamullah ala salat parena jadi beasna diasupkeun kana boboko baheula mah kelek kana cangkeng lompat kasusukan rek umah beas naon ngaranna umah beas teh sia mah ngahulang ada ngisikan teh dawuheun budak eta ngisikan teh umah beas bari umah beas teh disusukan bibirna teh zikir wasalna da kitu ngisikan mah wasalna wabil wakul di beasna bersih bawa balik ka imana sakalian jeung cai beas da bersih salakina mah teh cai susu kalau ting mah cai beas we gula nepi ka imana asupkeun kana asupan lain mejikom baheula mah ase bari ngahurungkeun seuneu dina naon komo usum hujan kos kieu suluh bararaseuh lila ka asakna teh tiupan hau teh ku nini kepoh aya hurung henteu leho sagede bohlam kada keur sales mah atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini atuh bikin rusak geus asak saeutik tungkepkeun kana dulang anu dulangna semplek saware gigeuna make sengda geuning sabelah digeberan make naon hihit ngakel ngaranna lamun inung simkuring keur ngakel Pak abdi mah sok cicing ge gigireun dulang ingsruk eta nu wantungtungna diketuk-ketuk make uyah haneut-haneut ngeunah bae digeberan teh make hihit ilahi sa minal wa min bi samono nya tungtung dulang dikebel-gebel ku inungna huapkeun ngalabir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pantes budak baheula menurut kainung bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna. Lulumpatan lain ka warnet, lain ka pasar malam, lain ka Indomaret, lain ka Alfamaret, lain ka mall, lompat lagi ka ustad, ka kiai, ka pasantren, ka madrasah, ka masjid, ke mushola. Naon sababna? Orang tuanya lidahnya tajam. Kenapa tajam? Karena banyak zikir. Dimimiti nutuan paren pegang hawapan anak kolot baheula majik. Makana hebat kolot baheula Pak. Baheula mah tong nyebutkeun doraka, nyebutkeun pamali, budak baheula mah ngadegdeg. Kasep tong cicing ngalawang panto, pamali bisi ngalong jodoh. Dan nepi ka ayeuna anu ngaranna Haji Entis mikir lagi 6.000 kali teh hayang aing ngahulang teu buku nalawang panto. Atuh naon sia ngahalangan halangan batur. Kasep tong adahar ceker hayam, inget teh kan? Tong adahar ceker budak kana mah ngahajakeun seblak. Inget amit lah. Baheula mah tong ngahakan ceker hayam pamali sia bisi tulisanna goreng. Makana punten Bu, sampai detik ini yang namanya Haji Entis aing teu beuki ceker hayam. Dagingan. Kasep tong ada caupang sisina bisi hirup disisikeun batur, tong adekan lincar bisi dituding maling, tong heheotan di jero imah pamali bisi teu boga uyah, tong ureutan ku kuti peuting pamali bisi loba panyakit, tong sasapu tengah peuting bisi hese milik, tong ngadar asem ti peuting bisi paeh inung, tong ngintip bisi bentilan, tong ngadiukan bantal bisi ngawararo. Jeung hebat baheula mah Pak Guru. PAUD can aya, TK can aya, universitas teu wararawuheun, masyarakat loba nu bodoh, tapi hebat kolot baheula mampu ngadidik budak parawan. Parawan keluar magrib baheula mah leres teu Bu. Mun aya budak parawan keluar magrib teh ear sadesa iwur salamur genjeleung saalam, bapana era inungna wirang. Lamun aya budak parawan keluar magrib bapana nulak cangkeng bari molotot parana beureum jeung beungeutna. Geus parawan-parawan sia keluar magrib. Balik sia pamali bisi dirauk kelong, inget teh Bu? Parawan baheula mah sarieun ku kelong. Parawan ayeuna kelongna diudag-udag. Eta kelongna mah motor Vario. Kelongna mah motor Mio. Kelongna motor Ninja, kelong marake helm komo lamun aya mom, aya kelong mah mobil Pajero anyar. Diudag-udag. Naudzubillahi min naon sababna? Sabab kolotna geus poho kana zikir. Saya yakin Pak bencana teureun-eureun ka Indonesia ieu teh gara-gara umatna loba ting poho ka Allah alias poho zikir. Cianjur kamari berduka. Nganjurkeun Cianjur Allah teu butuh sajam lila teuing. Ngagebrekeun Cianjur teu butuh 30 menit terlalu lama. Samenit gerila teuing, 10 detik gerila teuing, 5 detik Pak. 5 detik diangkat bumina saeutik, gejretkeun 34 pesantren runtuh. Ribuan rumah jadi tanah. Ribuan korban luka-luka. Ratusan jelema meninggal dunia. Mungkin geus poho teu eling ka Allah. Kamari corona orang 3 tahun mereka herang tarang mikiran corona. 270 genep negara di dunia mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia ngayakeun peraturan ketat anyar corona datang, nyieun program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Rajaban temen muludan nu hajat diudag ka pasar teu meunang. Teu beres ku PSBB datang program kedua ngaranna PPKM. PPKM ge teu angeus, datang PPKM level 4 juga bon cabe PPKM. Sakitu level 4 komo level 10 ngelel kabeh. Level 4 nggak beres, ada level 3, level 2, level 1. Baru 3 minggu kemarin Jokowi mencabut PPKM. Mimiti corona datang karena virus alpha. Iku nu nyaho pengetahuan. Mimiti virus corona datang karena virus alpha. No hese hand sanitizer jeung masker. Gelo-geloan di Indonesia. Aya nu bisnis masker 102 juta. Leungit virus alpha datang gelombang kedua karena virus delta.
virus delta datang nu hese oksigen, tiap rumah sakit bingung nareangan oksigen. Corona can angeus inungna datang Omicron, aing paur kedeung de datang bapana bapakron ngan aing nu bingung Omicron datang nu hese make minyak keletik atuh non hubunganana Omicron jeung minyak keletik. Biang kerok corona ini kan Cina, biang kerok corona nese juga sieun ku Cina teh sing tarik biang kerok corona Cina di Wuhan pertama Cina mentak ngaranna ge Covid. Sabab di Cina mah lamun awewe ngaranna enci, lamun lalaki engko, makana ngaranna Covid. Lamun datang nanti Sukabumi lain Covid, Kangpid. Lamun ti Jawa Maspid, lamun ti Padang Dapin, lamun di Jakarta Bang Pin, lamun di Inggris Mr. Pin. Ngan berhubung datang nanti Cina jadi Covid. Tapi ayah pejabat orang ngomong sangonahna, pejabat ketua Satgas Covid Indonesia waktu itu yang mengundurkan diri di YouTube ngomong, di media ngomong, masyarakat Indonesia sekarang kita sedang corona, yang kaya lindungi yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Tak pejabat tuduh orang Cijangkar nyebarkan penyakit, dia tuduh orang Cimande penyebar penyakit, dia tuduh orang Bogor penyebar penyakit, dia tuduh orang miskin penyebar penyakit. Catat, biang kerok corona Cina. Aing nanya ke orang Cijangkar, nusuk jalan-jalan ke Cina jelema miskin apa jelema beunghar? Pejabat apa rakyat? Jabat. Orang Cijangkar boro-boro ke Cina asup kamol ge sia luak lieu kayak gini. Duit 100.000 asup kamol ya katuhul ya kayak meulina mah di pasar deui deh anak. Orang Cijangkar boro-boro naik pesawat ke Cina, naik tangga jalan geus sia digeledag wae. Boro-boro naik kapal udara ke Cina, naik Avanza tatangana ke janela dibukakeun ode wae. Gara-gara corona pemerintah bikin aturan masyarakat Indonesia wajib pakai. Gara-gara corona liur kabeh Pak. Saya tanya jawab yang jujur. Orang Cijangkar liur teu? Keur corona pusing teu? Nu dagang teu pati rame dagangna, laras Pak. Nu ngojek jarang penumpangna, betul? Sopir angkot bingung setoranana, betul? Tukang bisnis arareueuh duitna, betul? Catat orang Cijangkar, boro-boro tukang dagang, boro-boro tukang bisnis, boro-boro supir angkot, boro-boro tukang ojek. Gara-gara corona mubalik koring bangkrut kabeh. Haram jadah ka corona. Kesel aing ka saya teh. Siage tukang son bangkrutnya aing ge. Saya masih ingat corona waktu itu datang bulan Rajab Pak, tahun 2019. Jadwal saya 58 panggung waktu itu. Jadwal saya 58 panggung, Serang, Tangerang, Pandeglang, Karawang, Subang, Cianjur, Sukabumi. Batal kabeh. Pemajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Kemana-mana riweuh kudu make mask. Keluar imah kudu make mask, ke pasar kudu make mask, ke balai desa kudu make mask, ke kecamatan kudu make mask. Tetangga aing masker teboga utang pamajikan dipake. Anu penting mah aya talian ya tukang. Gara-gara corona pemerintah ngagorawok masyarakat wajib pakai masker. Catat Pak, saya ini ketua MUI Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Sekarang masih aktif saya di ketua MUI. Demi Allah, bukan 100%, 1.000.000% saya dukung program pemerintah. Masyarakat wajib pakai masker waktu itu untuk melindungi diri dari wabah. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar memakai masker dijamin moal kena ku corona? Apa benar memakai masker dijamin tidak tertular corona? Apa benar memakai masker dijamin bersih corona? Hei, kalau memang benar masker ngajamin terkena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia nu kena corona? Apa dokter nyengsol pakai masker?
pemerintah ngagorowok doi. Masyarakat Indonesia wajib cuci bantuan aing ngeserak nu teu ngadoa nu teu mantuan didoakeun sia balik ti dieu bisul dalapan. Masyarakat Indonesia wajib cuci. Bu, saya dukung 3.000.000% pemerintah. Masyarakat kudu cuci tangan da aing ge milu nurutan. Asup ka kecamatan aing kokobo, ka balai desa kokobo, ka kantor MUI kokobo, ka Pemda kokobo, ka ditu kokobo, ka dieu kokobo, ka dahar henteu. Corona teu beunang beuteung aing nu beunang. Tapi apa benar nu cuci tangan mau kena corona? Apa benar yang cuci tangan tidak tertular corona? Apa benar rajin cuci tangan bersih corona? Kalau memang benar cuci tangan ngejamin tidak kena corona, kenapa 1.800 lebih perawat di rumah sakit Indonesia yang kena corona? Apa perawat tara kokobo? Menteri Kesehatan pidato, menteri Pak disiarkan di televisi. Masyarakat Indonesia, sekarang kita sedang pandemi corona. Untuk meningkatkan imun tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Mari pemerintah nitah makanan yang bergizi, aya mere beas bulog. Baheula mah lain beas bulog, raskin. Beras orang pernah nabi teh ka dieu. Ingat lo budak leutik banget na kos raskin nanti sia. Mani balalear gitu. Raskin beras orang nu biasa teh beal, koneng, ngebul. Bau. Pajigana langganan saya tadi. Bau-bau tapi beang. Heeh bener Pak RT bau. Beas gitu mah boro-boro dibikin ka jelema, dibikin ka hayam aing ge gering. Mohon maaf Pak, saya bukan tidak setuju raskin, saya bukan menolak raskin, tapi tolong catat, negara orang negara kaya, pemerintah pusat kudu boga otak, pemerintah pusat kudu mikir, negara kita negara kaya, tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia, hanya satu, bangsa dan negara Republik Indonesia. Pak, kunaon Belanda 350 tahun betah di Indonesia, Indonesia beunghar. Kunaon Jepang 3 tahun setengah bebeakan ngajajah Indonesia. Dan saya yakin kalau kampung halamannya Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom atom oleh Amerika, mungkin Jepang lebih betah ke Belanda. Kenapa? Indonesia kaya. Kenapa setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi bertepatan tanggal 9 Ramadan tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atas retu Habib Ali Kuitang. Tapi setelah Indonesia merdeka, datang agresi Belanda. Belanda datang derek ngajajah karena Indonesia beunghar. Saya tanya, negara mana nu boga 37 provinsi? Punten pelajar, pangneangankeun ku sia. Sadunya negara mana yang punya 37 provinsi? Anu kur hiji Indonesia. Negara mana yang punya dilintasi garis khatulistiwa? Indonesia. Negara mana yang satu negara punya 3 waktu? Sok besi aya mahasiswa, aya pelajar, teangan usia. Sadunya teangan. Negara mana nu hiji negara boga 3 waktu? Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Manukur hiji sadunya Indonesia. Saya tanya negara mana yang lautannya luas? Indo. Negara mana yang lautannya kaya? Indo. Ya punten Pak, musim kuring dicaritakeun ya beungharna laut Indonesia. Apal Pelabuhan Ratu? Di Pelabuhan Ratu aya lauk ngaranna lauk Jabring. Lamun orang nyebutna lauk tuna, ikan tuna. Ikan tuna ini mahal Pak. Diekspor lagi ke Korea Selatan, diekspor lagi ke Jepang, dia bisa puluhan juta, bisa dimakan tanpa dimasak. Ikan tuna. Tapi ieu lauk aneh Pak. Lamun keur laleutik resepna di lautan Australia. Jadi lamun laukna laleutik keneh, resepna berenang di lautan Australia. Ikan itu milik Australia. Tapi pas rek panen geus gede baralik ka Pelabuhan Ratu. Arek teu beunghar kumaha Indonesia. Saya tanya negara mana yang punya 17.000 pulau-pulau? Indo. Saya tanya negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indo. Jang, Indonesia mah suku bangsa loba. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Hayam.
Nah, suku kene teh, suku kebo, suku sapi, tasya suku hidung, si eta budak suku jebrang, enung sia suku roromeun. Saya tanya negara mana yang punya ribuan bahasa, jawab Sintarik Indo.